Awas, Mak. Oh, Saya juga lapar. Iya. Kemarin mah tuh rakyat jelata aja. Dia tukang todong. Saya temennya. Kamu lah sekian betul enggak? Lah, ini aduh. Ini aduh. ya sanggup geus asal nyolok wae malah bentuk tumber ke pemilik buyur tak sanggup. Awas, Mak. Udah naon mana dulu soal kudu ka mana atuh? Nyari bakulah sekian betul aduh. Ari modal sama teh. Ih, naon di kalah cicing dia lawang sih teh. Ah, mak mulas mah aya tinggalin mak ieu teh euy. Aduh, astagfirullah nek mau dompet aya tinggalin mah aya di naon atuh. Tong lah nyokot lama lah. Salah kuat. Pak, rek di rumah, Mak. Nah, saya teh kamar-kamar wae mending ngajak emak. Jadi bisa sorangan ah, ngobrol wae. Siap, Mak. Bang. Aduh. Telepon ke dobret ah. Cus. Ngeng. Ah, aktif dengan pisan ya. Angkat John. Hey guys. Eta budak lurus tuh. Bari modal tak teleponan asal tadi. Mana? Mana keur naon? Keur di mana eta? Ya, urang keur ngeplog guys. Ah, ngeplog babatok sia, mata sia tas oe. Telepon ka aing ngeplog. Goblok pan meh gaul saeutik. Nah, sakit ujang yang murah tak apa yang itu kecembung. Bari modal tak teleponan. Ya, anya. Oh my god. Set, aduh, kumaha ya apa dipuncluk. Aduh. Kacuangeun ieu mah aing nih. Aduh. Kudu kumaha ya, kudu main. Naon capek? Modal naik. Apa yang murah kan cahayu aduh. Yang mengarah naon atuh modal makanya ngegubuk HP. Naonan, hah? Kapan bieu teh keur ngeplog mah teh kahaja kecemplung nu cai. Ya anya sok nyar-nyar. Kumaha lumayan tuh. Kumaha emak. Hirup-hirup tingali. Aduh, aing mah cilaka. Sarunya ku bebek aduh. Bukan saha pengeluaran atuh. Tadi teh mah. Duit, batok sia duit. Aing teh gablak duit. Kemana kenapa mah? Aduh. Heeh, wah duit tadi. Aya oge jang meuli odading mah teh duit teh. Odading saha mah? Odading mang goreng anu rasana teh gini. Seperti Iron Man teh anjing. Mah teh penasaran. Aya ngasana teh odading. Ada yang cek batur ini rame. Odading gitu. Si mapalan anu kitu. Apa cek beja cek batur mah game tak kaya ngasaan penasaran tak odading teh anu seperti bisa menjadi Iron Man tak yang ngasaan mah teh. Aduh, lah tong riweuh kuruskeun HP. Kayak deui lah HP mah. Ayeuna teh mah tuang. Ayeuna batok sia. Terus mari it Mak, aduh aing nih. Aing.
Iya bet euy. Ngopi mah jeung. Bet. Oke. Lain bet pas tadi tukang orang tergabut sorangan. Emang kunaon? Si Mumu nelpon ke orang video call. Urang teh tanya, "Kenaon maneh? Di mana maneh?" Ai maneh aja nembal kieu, Bro. Halo guys, urang keur ngeplok. Ini susul sama ka hayang. Rek nyusul aku mah pan video call. Maneh nanti kenaon sih? Keur modal anjing. Anjing. Goblok eta. Da geuleuh eta teh lamun aya nu dahar mah. Heuh, jelema teh. Moal aya. Bet udah weuh. Ya. Hah? Ya mah poros ke maneh mah. Banyak daya kasih abang. Nyak aja tah ieu kan ai maneh tadi maksudna naon video call baju ke modal Tong sakulkas manehnya kalau main kan pusing ya aduh. pusing kunaon sedih Alah gitu kieu anjing. esek kunaon Aing teh berat duit ke si emak anjing aduh. atuh geus gede minta duit keneh ka si emak Heuh anjing aduh aing keur menerkeun HP aduh. HP maneh kunaon HP aing dikecemplung pas video callan jeung maneh. eta teh karma tah Anjing aing kan. Aing teh tulung sadeu nya ieu tuh. erek asbon ka urang Loba duitna. yo Besok atuh. Anjing siapa nih? Aduh. Kemarin atuh berat kata nih kelakuan anjing. si Ubed loba duit si Ubed Bet. Aya kasbon. Tapi bohong. Anjing. Maneh duaan anjing. Geus kekieureun aing. terus Geus naon ngajieun aing bikin pusing. ai marek ngahepikeun maneh Pero aku nggak happy ke ngajieun aing lieur sama. iya atuh asli mah kasbon ya Sok mana tuh? Anjir. Penghinaan hak asasi manusia eta teh euy. Nyawa tuh. naon Oh teuing. Ieu anu aing apa kumaha aja anjing. Alhamdulillah cing dimelikan deui. Ya Allah Gusti nu agung. Cik atuh euy turunkeun duit atuh goceng. Amin. maruk aya hujan duit Peusing atuh sugan eta samnya. Kumaha tuh anjing. Lian deui wae. Tapi enyo yo live, urang kudu loba seuri. Piceun ka nyeri, lobakeun seuri, Tongkol ngopi. kabagean Bener, keneh anjing. kopi Minum. yuk Orang ketemu lagi sama Aing. Aing bukan siapa-siapa, tapi Aing yang terkenal. Ya, tinggalin babaturan orang ya. wah ya mah ciri-ciri karek gablek HP ya Asa bukti lebay begini teh. Wah, Bengotnya, guys. Dili. Ampun, jalan masuk sana teh katingalikeun sia tinggalin. Apa mau ieu? Tinggalin. Jalan mah ieu cara mandi tinggalin. Gelak lah, aing asa ribu anjing. Tong riweuh orang ka dieu terkenal aja Aing. Terkenal naon teh keur ngevlog ieu. Vlog Aing di channel Sarang Buyang. Goblok aing. kuyang teh Lah, ieu maneh HP anyar ieu. Iya dong. Canggih tinggali anjing bisa videoan tinggali kamerana. jadi itu jadi kaset tinggali Ih, urang asa kasep teh asli tinggal itu. harusnya Nyali bisa. halus itu kamerana euy kalau paling mah kredit Nah geus rame. kayak lah ini update tuh lah HP anyar Anjir. mau kabel di polontongna nya anyar kredit gitu Laga ieu mah euy. update status panggih jeung gembel Nah, sembarangan ngomong teh. damang kenyataanna tuh Pikir mana mau sponsor, kabeli oke, HP canggih kieu wah anjing Nah, tuh di tukang asin ge aya anu kieu mah. kok dek nah ke Mang Ahum aya moal di mana eta aya nganjuk sama Oh, bisa oke ingat cash dong anjing polontongna banget anjing alam domba loba Nah, aing mah beungeus siga kieu beli cash. Teu yakin. percaya mantap percaya Iya mau menang anyuk. mana yang nyaho mana kita tinggal ka ieu mah paling di bawah tapi kalau kaku ge aing keur update lah yang story Orang ngiluan atuh. kudu update dong dari hidup Ngiluan atuh. guys sukses
Mus dong. Kacang we, tapi dilatih dia mah we. Tebetah ka urangna Aha. Da maneh mah atuh rakyat jelata aja. Sudah lepo jeung aing. Sorry. Tapi sok marerang ge dia mah. Nya, balik sih. Thank you, atur nuhun. Goblok, sugan mah. Datang rariweuh, nemukeun HP anyar. Heeh, status balik we. Sombong tah. Aing ge boga. Lebih sombong ti aing eta mah anjing tah. Kamu salatri? Kubu heueuh. Emang tadi ti imah kamu belum sarapan? Henteu, tadi isukeun teu sarapan. Kamu punya duit enggak? Enggak. Aduh, saya juga lapar. Iya, Kumaha tuh? enggak tahu. Mudah-mudahan akhir rezeki. Amin. Nah, ini rezeki. Kamu apa? Ini kurang. Si gak loba duit. Terus? Ayo, anggap aja kita hilap. Ayo, yuk. Stop. Ada apa? Itu HP kamu? Iya. Punya duit? Punya. Siniin HP sama dompetnya. Kenapa HP sama dompet saya diminta? Kamu siapa? Dia tukang todong. Saya temennya. Aku ditodong? Iya. Ya. Nih. Ya udah, pulang. Iya. Makasih. Alhamdulillah kita hayatnya mau dianti-anti di kamar itu. Geningan. Aku mau kita sana yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaan gening tengah wadung ieu cepeja bisa menjadi seperti Iron Man teh. Rasanya anjing banget. Rasa jalan kaki dia awak teh sareuna teh tukang udah teh. Awet-awet ieu mah simpen jangan ke deui. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Kan ya mah. Aduh, aing kudu kumaha ieu teh rek meuli di HP anyar teu boga duit komodi menerkeun. Aduh, aing. Kumaha atuh dak kitu teh? Kan aya si ayah loba duitna. Aya, pok atuh si aing ngomong teh anjing musimkeun anjing. Butuh solusi teh maneh? Heeh, atuh dak aing teh butuh solusi ieu teh kumaha ieu? Yo, meuli kopi ngarep boga inspirasi. Nama panik. Udah dak anjing tuh aing. Aya naon maneh kan ieu deui? Dek ngaledek di arai. Atuh hampura tadi mah euy, hampurain atuh diterima euy. Aing orang panik euy. Asya kunaon atuh goblok panik itu. Ya, pokoknya mah aing demi Allah. Coba. Hei, coba tenang. Hei, ngomong. Jadi kieu. Gus. Diulah. Tenang. Jadi Naon? aing di jalan. Keur ngeplog euy. Oh, terus aing ditodong. Terus naon wae teh dicokot? HP leungit anjing. Yang bae anyar mahal anjing beulina. Tapi Gratis anjing. Eta di mana nu odongna? Di ditu. Deket keneh? Aya keneh. Najan maneh sombong, arai mah care keneh ka maneh. Nuhun lah. Ayo. Ya,
sembarangan nih sanggup ki gede keneh wae nya. Kira apa sih mau buka sandahar wae ki, ampun karunya teuing. 20 gitu nya gara-gara tadi. Jangan hampura. Kamar gitu budak teh. Tah nyarilah ke kamar ah, bisa di kamar. Mau? Ah gini. Gini budak teh. Kamarnya. Nanya pi ka hariwangeun ieu mah kudu tangan ya. Sok sieun luas budak teh. Ah, tangan heula ieu mah. Stop. Itu dompet cek dulu ada duitnya enggak? Nggak tahu. Ya, kosong, nggak ada duitnya. Ya udahlah, buang aja. Ya udah. Terus ini HP dijual ke siapa? Ya. Jual kemana? Ya udahlah, kita ke sana aja. Ya udah, ayo. Siapa tahu ada. Ya udah yuk. Alah gini. Kamana budak teh di tempat ulina. Jeung sinarieun di arareueuh jelema di teh kamarana barudak teh nya. Tunengan di kamana ya. Hariwang ya Allah. Ah, sogan kabelah ditu meureun ah. Ya, ani budak kamana nya? Di mana maneh jang euy? Nyari-nyari ka ruangan kolot. Tadi ditodong teh di mana? Tuh dihareup. Duaan todong lagi. Yang satu mumpung ieu keneh urang susulan lah. Ya, ayo yuk. Kamana ya budak? Ampun. Nyaan nyari pikampalangan teh. Waktu geus burit. Oh, katanya tingali. Di mana eta budak? Ya ampun. Aduh, lapar bos. Emang kamu pikir saya tidak? Terus gimana tuh bos? Saya juga nggak tahu. Ini HP mau dijual kemana? Ini zaman itu tuh. Itu. Anjir. Gimana nih? Aduh, saya udah mau salatri. Hei. Oh, jadi ieu nya marane anu geus nodong baturan aing. Oh, tah ieu mah. Iya. Ada apa? Kalian yang udah nodong temen aing. Enggak, aku mah nggak nodong. Ah, kamu bohong, itu buktinya. Apa? Ini mah kan hasil minta. Ya, kamu minta, tapi mintanya secara paksa. Ya terus? Udah balikin aja HP sama dompetnya. Dompet? Ya. Dompetnya udah saya buang, dawa duitan. Ya udah nggak apa-apa, sini itu HP. Kalian mau HP ini balik? Iya. Langkahi dulu mayat kami. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Cek video. Sorry.
Ayo, masih wanita. Kemana? Oh, kawani. Loh, sih. Nah, gini itu sih baru udah. Dari wujung rusuk itu kayak naon ya? Kabur bos, kabur. Cemen. Usah, ayo. Ya, ayo. Cabut. Naon. Rusuk itu naon. Ini rusuk itu. Ada repot itu di kunaon. Sok cerita ke mak, kunaon naon. Dia teh orang teh geus neunggeuh hiji jelema mak. Heeh. Kuatna duh, mak aing mah keunggap dadage ah. Itu teh duaan, urang opatan eleh, Mak. Aduh, ngecewakeun ieu Pak Mak. Aduh, Jaragung badan. Jakung gede, Mak. kiraku eleh ku jelema dua. Heeh. Mak. Nyerakeun ieu. Emang masalahna kunaon, ha? Kunaon? Tadi teh Mak, tadi orang ditodong Mak. Hah. Terus orang teh minta bantuan ka barudak ieu. Sugan bisa bantuan, calobaan, rek anger kekuatan oge kekuatan. Aduh. Edan mah eta budak-budak kuat anjir, aduh. Ayo di mana jalan mana? Ayo di mana? Mak lah, para itu mah. Itu, bari itu. Oh, enggak satu, emang kumar ketangnya. Mana emang? Balik we emang geus murid. Oh, buru, balik. Oh, deui balik sampai na kalunya mah. Oh. Eta tah siga mah jelema tanya. Sararia ieu nya anu geus nodong tadieu kan eta barang. Naon emang saha? Hayang ieu dibalikeun enak aja. Eta nu anak-anak aing. Ya terus kudu kumaha ieu dibikeun? Oh, geus eta balikeun lamun sia hayang bisa balik. Mak bisa ngapung. Ulah ningali tangtungan air mama. Mama cicing lah. Ya, ada tangtungan air. Bagi mararane anu di mana we ayana mama herek mere pabatahnya keur mararane. Lamun sakirana boga barang-barang mewah anu berharga ulah ditemong-temong, ulah diagul-agul di nu sembarang tempat. Soalna naon? Ayana kajahatan lantaran aya kesempatan. Jadi moal sapati-pati aya kajahatan lamun maraneh teu nyeun kesempatan eta. Nya sakitu we ti mama buat mararane barudak milenial. Jaga diri baik-baik mararanehnya. Goblok. Hatur nuhun ka sadaya baraya anu tos satia ngabandungan ieu video anu teu rame, semoga makin seueul dan seueul. Salam nyaho, sampurasun.